saya merasa barinja terhadap keluarga yang ada di tetangga saya. Mereka itu Pak Buder, tahu Pak Buder? Nah, Ya, itu Buder itu apa? Pak Hibur. Pak Hibur, bagaikan mulung lingus ketika kita Janari itu mau damar, Pak Hibur. Jadi kokoro. Nah, Pak Hibur itu alabatan gitu Pak. Ya. Berarti pantai kemana saya mengutarakan dan menselatan Pak? Jadi kulit saja jalur atau ulah membawa limus, ulah membawa obot. Justru kuatna menta abi upaitna eta Pak. Upaitna getah limus. Kita limus Pak. Itu dirujak. Dirujak mah ketar Pak. Oh getah. Ketar karena itu arate Pak. Ya, Bapak ngaraos arate tuh ngobrol jeung abi. Arate sirah sunah. Teu ngan merang hungkul. Merah. Merang. Rudat pentingnya. Ya. Babasak gitunya. Oke, pami misalkan abi tes rengsek gitu Pak. Wayahna Bapak bisi pusing teh. Pasti pusing, pasti ngamutan wae. Asalira enak, uih lah. Mohon. Abi pasti bakal tiasa bawa dugi ka subuh. Nah, geuning. Margina naon teu bisa bawa eta kan nguruskeun limus sementara limus teh kan kasadep apa eta bari jeung bawa hanteu ka dieu teh. Apa mawa ka susah, mawa ka bingung. Bade Bapak teh tiasa bobo karep teh. Limus teh kan kasadep apa. Iya, kan gini Pak. Oke lah Pak. Kalau Bapak merasa tidak sanggup dengan masalah ini Pak, biarlah saya yang menghadapi lah. Saya akan dernya dengan sendiri, mungkin ambil inisiatif dengan saya akan sasadu dulu lah kepada istri saya bahwa saya merasa tidak dimenangkan oleh Bapak, merasa tidak bisa dibawa guyur. Sementara di sini posisinya emang Bapak itu sebagai pupuh tetangga RT, tapi Bapak tidak bisa dibawa ngumaha dengan saat ini. Berarti Bapak menonjolkan ketidakmampuan Bapak, Bapak. Jadi kalau bisa Bapak, udahlah berhenti dari ke-RT-an Pak, karena ini zaman udah edan Pak. Soalnya yang dirasakan dengan saya ngomong juga ngerasa edan gitu Pak. Ya sebenarnya begini masalah kepala RT, kepala tempatnya ibaratnya mah saya juga udah enggak dari dulu udah mau pensiun kita. Nah margina Ya. nanti ente lungsur wae. Lamun abi lungsur malah aya nu curhat seperti kieu ka abdi sebenarnya salira. Nah, abdi ngaros leuwih langkung bingung teu aya tempat ngobrol seperti kieu sapertos salira. Pasti abdi menyendiri bapak mal salira mal kenal ka abdi mal sumping ka abdi. Nah di palebadinya abdi taya rencang model obrolan kos kieu. Atuh Pak pami kitu mah nya supados abdi teras ngarencangan Bapak. Daroakeun mudah-mudahan itu tetangga urang sing parasnya jadi abdi sering gitu pendak sareng Bapak gitu nya. Nyai parasya mah ulah atuh dangaran-dangan ieu nya ku urang dameikeun. Henteu abdi hayang pendak sareng Bapak teh hayang terus we aya masalah Pak. Da soalna mah lamun Bapak sareng abdi, sareng Pak RT sareng abdi masalah teh ngan kitu deui jeung kitu deui. Urang mah ulah nitah pegat ka itu mah. Henteu papan masalah. Justru urang kudu mempersatukan mereka. Salah Pak. Bapak Pupingkeun heula. dangukeun abdi. Pupingkeun heula ya. Eta Bapak ulah kudu kitu. Walah. Ami abdi edan terus. Warga teh ampun. Itu pan hoyong teh pan haneuteun gitu Pak, tah haneuteun enak kan. Jadi hidup bermasalah teh janten ka urang teh memicu adrenalin. Sangkan unggal poe teh haneuteun gitu dina sirah abi teh pusing teh angger aya gitu. Sangkan abi edana angger gitu, stabil abi teh edan teh gitu Pak. Stabil abi teh edan teh gitu kok. Eta Bapak ulah kudu kitu. Walah. Ami abi edan terus. Warga teh ampun. Itu pan hoyong teh pan haneuteun gitu Pak, tah haneuteun enak. Nuhun Bapak. Terus. Nuhun Bapak. Terus.